Halo everybody, everyone, to everything. Balik lagi sama saya Misteri si tukang ngising. Eta anjing keur maraneh ayeuna anu ibarat nangges boga rezeki lah gitu ti luhur gitu. Maneh boga rezeki teh ti luhur. Jadi tong belaga maneh nu di luhurna gitu. Baheula maneh teu bisa kumaha, teu bisa madang, teu bisa jajan. Maneh ngontek aing. Maneh datang ka imah aing, minta tulung. Aing ngomong kieu lain berarti aing naonnya membahas nunggus-enggeus atau perhitungan lain. Ya masih aing mah silih mepeling lah anjing. Tong sok balaga dinu nyamuragna ge da maneh pasti nga-WA aing. Maneh pasti nelpon aing, maneh pasti nyamperkeun ka aing. Jadi tong naonnya perihal duit merubah cara sifat maneh, attitude maneh, etika maneh ka batur. Kumatak mun maneh ragrag batur ge hoream nulunganana gitu. Nya sakitu wae ti misteri mah. Ieu mah silih mepeling we hungkul. Sakirana teu ngeunah nya komen we sok dibales ku aing. Well. Videona saparem. Bayeuh, apana kentang.